mal mayitu fi qabrihi illa kal ghoriqil mugawwas. Aya hiji mayit di jero kubur angin sadayana. Seperti jalma nu ti kuncul nu ti teuleum jeung menta tulung. Ka urang kanu hirup menta tulung keur ti kelebuh nu keur ti kunclung. Kunaon? Ku tawasul hadiah, ku amal-amal soleh, ku amal sodako, kirimkeun ganjaranana keur ahli kubur. Dihususkeun ku urang, mudah-mudahan diangkat sadayana tina adab kubur. Ku barokahna tawasul sadayana masing dicaangkeun alam kuburna hampura dosa-dosana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sadayana masing dihampura dosana ku Allah, caangkeun alam kuburna. Mudah-mudahan Gusti ya ahli kubur teh masing cararaang ku barokahna sering tawasul ka ieu tempat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.